tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan ieu ngaranna jelema katulimbeng lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbeng cenah eta mah Ki Haji katulimbeng cenah eta mah pamarentah patulimbeng bij katulimbeng tilu kali bintang. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ma la yanfa'una wa la yadurruna bejakeun ku anjeun Muhammad anadu apakah kami kabehan ngaibadahan kitu kasalian Allah kana pangeran yakni patung nuh teu ngamangpaatkeun jika diibadahan teu ngamadaratkeun jika ditinggalkeun diibadahan teu ngamangpaatkeun diantepkeun teu ngamadaratkeun maknya kudu ngaibadahan patung anu model kitu sipatanana boro-boro jang ngarizkian batur boro-boro jang nyalametkeun batur pugunyana huluna ku urang didedet-dedet ge ja moal kukumaha patung diome ku urang patung ku urang dikukumahakeun ieu sapira patung atuh la iyalah mala yang fauna wala yadurruna diibadahan sakitu teu diibadahan sakitu mangpaatna madaratna diibadahan sugan ngamangpaatkeun diantepkeun sugan ngamadatkeun tuh teu sapira batu bejakeun coba Muhammad kul ucapkeun ku anjeun Muhammad anadung apakah kami kabehan ngaibadahan salian Allah bentukna patung nu teu ngamangpaatkeun jeung teu ngamadaratkeun wa nuradu jeung apakah urang kabehan teh kitu dibalikeun deui ka tukang ka masa jahiliyah dibalikeun ka musyrikin deui nu kuari geus urang boga petunjuk ti Gusti Allah ba'da izhadanallah sabada Allah geus tuduhkeun ka urang kana Islam kuari kudu balik deui ka ditu bejakeun manya kudu kos kitu ulah artina mah inkari eta mah percis kalladzi istahwatu syayatinu fil ardi hairon kos jelema anu disasarkeun ku setan di muka bumi ya hairon bingung teu nyaho arah jelema anu kasarung jelema anu kasasar jelema aya di tengah-tengah leuweung jelema aya di tengah-tengah huma di tengah-tengah daratan atawa di gurun nyana teh teu nyaho jalan mana kaler mana kidul mana wetan mana kulon ngaranna kapahung ka teh nu kos kitu teh mun cak bahasa urang mah naon ngaranna katulimbeng percis kos lalaki boga pamajikan hiji katulimbeng teh ngaranna sebab kadinya deui tulimbeng tah bujeur geus lalaki teu nyandung katulimbeng heuh teu nyaho jalan Ege cokolot baheula lamun urang katulimbeng di tengah-tengah leuweung atau di tengah-tengah daratan cekel kanjut. Kalau beratan mana? Lamun beratan anu katuhung ka katuhung gitu itu. Bener eta kolot baheula teh kos kitu. Lamun ternyata beratan ka kenca gitu. Tah eta mun lalaki mun awewe. Heuh kabeneran ieu teh anu katulimbengna awewe. Atau baris awewe nah iya kumaha tetep gedean numal belah mana Masya Allah jelema kasarung jelema katulimbeng jelema disasarkeun ku setan teu nyaho arah tah lamun jelema balik deui cek Sidina Abu Bakar Siddiq bahaya ieu kudu ngaibadahan ka patung bahaya kudu balik deui ka alam-alam musyrikin baheula ieu mah kos jelema anu dipapaesan ku setan anu dimodik ku setan anu kitu disasarkeun ku setan sehingga teu nyaho jalan bahaya padahal mamanehanana boga babaturan lahu asabu yadaunahu ilal huda boga babaturan anu dudukeun kana pituduhnya na ngaromong babaturanana itina ye ka dieu ye jalan nu bener mah ka dieu ye jalan nu bener mah cek babaturanana hei ulah ka dinya salah tah mah jalan nu bener mah ka dieu
tetep dibere jalan nu bener embung bae. Zaid Aisyah deka mana? Deka Serang. Ka Serang dek jalan ke mana? Tetep aing mah ka dieu mah karangkas ka ditunda atuh ka Sukabumi. Ya ka Serang mah ye ka dieu teh cat atawa jalan ka dieu mengkol kanan ka ditu. Salah tah mau datang ka Serang. Ieu mah ka ditu mah atuh karangkas betung ka ditu mah. Ye Aisyah kumaha tah? Kumaha aing bae, pokona cak aing ka dieu ka Serang mah atuh datang ka ieu ge moal datang. Bisa ke Lampung ge moal datang tah mah ka ditu. Ka dieu ka Sukabumi bener ka ditu, ka Garut bisa ka ditu. Itina ka dieu cak babaturanna ieu nu bener mah ieu agama Islam ye. Tetep nyana teu daekeun nuturkeun babaturan anu balalener. Da ieu jelema ka Pahu ngaranna, ka Sarung Katulimbeng. Katulimbeng teh. Aisyah tuh iya kunaon kikieun bae ieu lalakon hirup. Aing mah sakadar nuduhkeun bae ulah sok judi bae. Sia nu judi pertama motor bae. Judi kadua kali mobil ku sia digadekeun. Judi katilu kali ieu imah sertifikatna geus digadekeun. Geus bebeakan pan sia ieu. Aing mah ngabejana ulah sok judi ieu sia lamun sakali di judi eleh mana nu digadekeun. Pamajikan. Emang pamajikan nu sia nu bapana bego. Sia mangan hak pake doang. Teh kumaha teh keluar dituduhkeun teh ulah sok judi bae sekata limbang tetep bae kadinya degan. Lah, loba omong. Sia-sia aing. Aisyah kunaon mabok bae atuh kos eueuh deui inumeun bae. Ya Allah, ya Rabbi sia teh kunaon bir malulu bir deui. Mensen deui tuh deuleu tuh hayang sakumaha kopi tuh sia tuh saember ya los. Malana lah kos kitu mah. Ente happy. Waduh. Masyaallah. Dituduhkeun eta mah haram tama minuman kos kitu mah geus paling kita ieu bae tuh Sprite atuh ieu bae ieu tah Fanta. Ai endek mah sia tah ulah make minuman kos lah. Tidak menghayal minuman kos kitu mah. Hayang aing dituduhkeun tah mah haram neraka. Larak geus neraka langsung buah pamoyang sia bae. Teu bisa dituduhkeun ta eta ngaranna kapahung katulimbeng jelema. Katulimbeng dek kawin ge sarua bae, sia dek kawin mana pemajikan sia cak bapana teh calon pemajikan itu bah. Masyaallah. Masyaallah ceng. Abah makarunya ka aceng meunang ngadidik abah hartina wasilah disakolakeun ku abah dipasantrenkeun sia mudirun ye. Aduh, tah ieu sia aya tah didikan pasantren mudirun sia saeutik mah. Atuh milih pi pamajikeunna aja aing mah garila. Emang kunaon gitu, Bah? Atuh masyaallah dadana kos eueuh pakaian bae. Ping-ping diumbar ka mamana. Aju bujal eta kadeulean gitu. Atuh abah ge resep sebenarnya mah. Abah da ondo-ondo. Masya Allah ceng. Emang eueuh kitu nu make jilbab ceng. Emang eueuh kitu make baju panjang. Abah mah garila ieu. Dinasehatan tuh abah geus ngomong tuh jeung anak mang anu deui pengkolan. Coba dah tepok ka ditu. Tepok. Ditempok ka ditu aya. Make jilbab rapi ditanya kumanehan anak bapana emang anak abah ieu gimana? Anak abah mah masantren. Di mana masantren? Di anu lila 15 tahun. Keur rumah keur asupna umur sabaraha? Keur asupna umur 16. Di pasantren 15 jadi jumlah 3 hiji bangkotan damat. Aduh. Eta abah mah resep tah geus aya pendidikanna sia teu kudu heseng kena ngadidikna mandina geus bisa mandi head geus bisa mandi nipas geus bisa atuh kabelah dina salatna nya mah geus terbiasa maca Qur'anana rapi engke panjang sia keneh engke jangan ngadidik anak abah mah sakitu henteu bah geus bae pokona mah jakula nu neuk ngalakonan rumah tangga geus kumaha kula bae serahkeun ka kula abah nu ngabiayaan urusanna ka ditu kumaha kula pan bloon eta kosu bener tah ngomong tugas abah mah ngabiayaan tetek geus kadituna kumaha kula jiblon meureun digantung sia ku aing kumaha nya bae ta eta ngaranna katulimbeng budak teu ngadenge nasihat kolot katulimbeng nasihatan deui ku bapana cak aing sia kudu ka ditu ulah kadinya emang kunaon kitu bah eta mah cak aing
Leuwih berat sama bapak blon jasa tamah. Nah dinasehatan ku kolot masya Allah jang hirup sia-sia kene engke kaditu siang ngeunaheun kayak boga anak jangan didik anak kaditu na ngeunaheun kadanan ku nyeun pasantren mah atuh jang sia-sia pan ngeunaheun teh tetep katulimbeng budak ayeuna mah teu daekeun dikawinkeun kanu kitu sebab neuleuna hanya nu glamor doang wah anu berkilo-kilo sakitu doang geus kadituna dak kawin beres hayang kadinya bae mandi head can bisa mandi nipas teu bisa salat maghrib 5 rakaat kira-kira salat subuh 4 rakaat lah naonan atuh kita hanya kumitohana neng emang salat subuhna sabar rakaat 4 salat subuh mah 2 rakaat 2 mah tah mah kos kitu mah belek cek nya teh kula mah geus diopatkeun bae lah padahal mikir bae aing si bener tah kan hese tah salat bae ge can bisa didikan makaning pamajikan mah hese dididikna ku pekes mana aya salaki bisa ngadidik salat ka pamajikan moal aya pang hese-hesena ngadidik pamajikan hese bikin ka batur bae geus hese ngadidik pamajikan mah lamun pamajikan didik ku salakina dijebian bae lain kitu lain kitu ngalojokeun tah mah kos kitu mah jadi salaki mah ngadidik pamajikan bener ge salah bae hese bae kajen kuku mah ge pang hese-hesena muridna pamajikan. Eta ning bikin bae ka batur ajak ngaji bae habek lah hese-hese teh kadenge ku sia. Kadenge. Tuh. Pas salakina hayang nyandung. Pas ngaji kiai ngabahas nyandung. Datang ka imah kadenge teh ku sia. Dah, sekongkol tah mah kajen kuku mah ge. Pajar persekongkolan. Aduh, Masya Allah, hese bae, pamajikan teh hese bae. Masya Allah, pokoknya ngadidik pamajikan hese bae guys. Lamun aya jelema bisa ngadidik pamajikan, bo tama saluhureun wali teh mah. Hese pamajikan, ya Allah. Tapi lalaunan, ja makhluk Allah keneh pamajikan ge lalaunan dan ulah ku nafsu. Apakah kami kabehan ya kudu nyembah ka patung deui balik deui ka masa musyrikin ka masa kemusyrikan wah cek Sayyidina Abu Bakar khususna umumna seluruh moal mah kudu balik deui tah lamun aya jelema nyembah ka patung padahal geus aya hidayah Kangjeng Nabi teh nuduhkeun Islam diutus ku Gusti Allah titah dakwah nauhidkeun ka Gusti Allah mawa agama Islam geus aya pituduh mah nya atuh kudu balik deui ka ditu eta mah ngaranna katulimbang nu geus atuh mun kitu eueuh nu nuduhkeun ieu mah aya nu nuduhkeun tah eta jelema ge lahu ashabu yad'unahu ilal huda aya nu nuduhkeun kana petunjuk teh tapi nyana teu daekeun nuturkeun petunjuk atuh moal datang-datang ka jeung kumaha padahal geus diitina ge ka dieu nu bener mah Islam tatep bae nyana teu daekeun ngaijabah moal beres babacaan bae ge kudu aya guruna fikih kudu aya guruna tauhid ge sakomo tama tauhid mah urang lamun ngaji tauhid atuh teu aya guruna bakal bahaya hese maca bae di buku bakal cilaka panteu dijelaskeun tauhid makan kudu dijelaskeun Allah aya sifatna Allah teh wujud hartina aya kasipatan ku kidam kasipatan ku bako kasipatan ku mukhalafah lil hawadis contohan coba kieu contona ieu ayana Allah teh aya dada melanana cukup tah jang nandakeun ayana Allah aya dada melana mustahil Allah lantaran aya dada melanana mustahil aya dada melana nu ngadamelna tah kos kitu tah ngaji ngaranna ngaji tauhid tahap awal ieu naon ieu cai teh cai kan sumuhun sifatna beureum kumaha urang lamun diinum rada aya karasa tehan ieu naon kopi cai keneh cai ngan kuari mah cai kopi warnana hideung lamun diinum ku urang pahit
eta cai kopi teh warna na hideung mun diinum pait, mun lain pait, mun teu pait lain kopi, mun teu hideung lain kopi. Kanyawan tadina kopi bae ge ieu ge Gusti Allah ge sarua bae. Ieu teh Gusti Allah kasipatan kidam teh artina ti heula nu miheulan kasipatan ku bako tetep pandari tungtungna mukhalafah lil hawadis yamu binafsi wa daniyat kudratirat ieu Allah ngadamel bumi tapak dadamelan Gusti Allah bumi ngaranna dalil aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna tak eta teh kos kitu teh tahap awal supaya karasa kabelah dieuna Gusti Allah teh kumaha naik urang tauhidna sok make tahapan kedua naik tauhidna make tahapan katilu puncakna make hikam tak kos kitu ngaji tauhid teh supaya urang karasa lantaran Kangjeng Nabi teh kan tilu dakwah teh hiji Islam dua iman nomor katilu ihsan iman geus jelas Islam kitabna geus jelas tumpuk ihsan ma anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara berarti boga rasa dideleukeun tah supaya boga rasa di lain eta bae rasa dideleukeun rasa didengekeun rasa digerakkeun rasa diperhatikeun eta mah ngan sakadar contoh doang anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara eta mah hiji ka ditu mah asa didengekeun asa dideleukeun asa diperhatikeun asa diintip bae ku Gusti Allah perasaan-perasaan eta asa dirizkian ku Gusti Allah boga rasa eta letah ihsan ngaranna hayang datang ka dinya kudu Islam narapi iman narapi naik kakarat moal daekeun jelema nu geus ihsan mah nonton TV moal daekeun nya kieu bae nu boga rasa Allah naleukeun aing ye Allah naleukeun aing bu aing didaleukeun ku Allah aju aing didaleukeun ku Allah keur nonton TV cak Allah pan teu bagus tah nonton TV berarti aing dibendu ku Gusti Allah atuh aya kitu mah aing meureun suluh neraka lah kajenna keuna jadi suluh neraka lah laon pan eta moal dae lamun jelema geus boga rasa dideleukeun didengekeun diperhatikeun ta eta teh luhur berarti isin ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah harapan anak sieun jeung isina beuki tinggi sabodok aing mah dibendu ku makhluk basa pira makhluk nu penting ulah dibendu ku Gusti Allah dipuji ku jelema mah eulah ku ari muji sore mah kadang-kadang ngabenduan teu aing mah hiji we Allah tah eta ngomong teh babari hayang datang ka dinya make tahapan-tahapan gua tahapan aya nu nuduhkeun ceng ye wudu nu bagus mah kieu pikih ngaranna ceng salat nu bagus mah kieu pikih ngaranna sok dek make riyad dek make takrib dek make fatul muin kuadituna make raudhah make tuhfah niayah silakan tah jang Islam kuari iman mulai tina iman urang lalagaan heula make lisan kabelah ditu nyentuh kabelah hatepan iman mah bagian akidah batin berarti terus ditungtun kudu aya guru kabelah dituna urang endek zikir kudu boga guruna guru nu mursyid sing hade kudu nu nyahoeun guruna teh kana tentang nafsu nu aya di awak urang abeh engke nafsu tah ieu nafsuna piceun tah ieu ayakeun salah lain sakadar zikir tah zikir nama jababari atuh asal derendeng zikir cauna gede panjang cauna saeutik pendek jelema susah zikirna 10 bae dinu sugih loba zikirna pan bloon eta kos kitu nah lain zikir kos kituna tetapi ieu melakeun zikir di hiji jelema supaya mantep zikir teh supaya jadi zikir teh hartina jadi teh kumaha jadi tetengger engkena mun haram bae halal bae wajib bae kudu kumaha teh melakeun zikir teh supaya ulah resep kana dunia aya zikiran bae di jero hate ieu mah pan zikir teh jang neangan dunia gelar zikir nasional, gelar zikir berjamaah maksudnya supaya dunia supaya penghormatan supaya zikir hiji Allah lobaan Allah sorangan Allah supaya datang kadinya anta budak ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarah supaya datang kadinya kudu boga guru daya nu nuduhkeun nah ieu jelema kapahung jelema teh ieu teh katulimbang
lamun geus aya nu nuduhkeun embung dituduhkeun katulimbang berarti kuari katulimbang baheula katulimbang kuari ge katulimbang geus puguh aya kiai nu nuduhkeun nyana kiai katulimbang teh jelema teh katulimbang teh jelema teh ulah ngridit doh ulah ngridit warese teh ngridit mah kuari mah katulimbang teh jelema ulah ada deposito sia teh mah aya anakan jati baheula ge duit mah tilok anakan nu anakan mah bebek sia kunaon teh yalah nu sararese kuari usaha mah katulimbang teh mah nu kos kitu ngaranna ulah mabok atuh haram mabok we katulimbang teh geus aya pituduh tapi tetep bae nyana mung ngadengikeun pituduh mung nuturkeun pituduh ulah zina atuh tapi zina we katulimbang hei para penguasa ulah datang ke jujur jeung ada si jujur atuh sia tanggung jawab sia amanah sia tadi pundak sia mun sia modar keur kos kitu asana di akhirat dikarabekeun di neraka sing ade sia amanat ti rakyat sia salurkeun duit-duit rakyat ku sia sing ade ya dah ngocoprak peta kiai katulimbang tak kos kitu tah kula mah nanya bae kira-kira loba anu katulimbang tah loba anu henteu tuh atuh emang nyana ieu nu katulimbang masyaallah ge pas keur taun baruan Raja Mutasim ngainstruksikeun ka askari teh abri polisi abri ada beberapa titik di negara kita yang sedang mengadakan hiburan 1 titiknya belah sana 2 sana 3 sana dengan demikian kerahkan semua prajurit supaya amankan di berbagai titik-titik hiburan silakan laksanakan siap dan Panglima ngatur strategi ke anak buahna supaya sana sekian personil, sana sekian personil, sana sekian personil. Hati-hati caranya, tak diberi untuk mengamankan negara. Berangkat. Panglima ngontrol. Dan Panglima mah teu nyahoan Medan. Atuh teh nyahoan Panglima mah di mana Pasar Kemis teh nyahoan, di mana Cikupa teh nyahoan, ya Panglima mah di ditu bae di luhur. Tah mah biasa bae bangsa Kurawa. Prajurit dihandap, bos disebar supaya ulah uruhara. Panglima ngontrol, begitu ngontrol nyana teu nyaho di mana ieu nu sabenerna ngan aya bae sket didinya teh aya ta petunjuk jalan denah ka dieu oh iya hiji nu belah dieu kulantaran rasa ragu aya aki-aki didinya teh ditanya Ki di mana tempat hiburan Ki tempat hiburan di mana ya Ki ikan tahun baruan Ki tempat hiburan mata pengkolan didinya aya imah aki belah hareupna didinya aya ngeplak eta tempat hiburan didinya ya terima kasih Ki ya begitu sesuai jeung petuduh aki-aki pengkolan aya imahnya na ka ditu bener aya nu ngeplak sial kuburan ieu mah cak Panglima aing geus datang deui ka si aki ngalojokeun aing teh nyaho aing Panglima meureunana datang deui ka dieu nya Ki ulan tempat hiburan di mana kan tadi geus dituduhkeun cak anak penggolan di dieu imah eta imah aki aya jalan ka belah dituna nu ngeplak eta tempat hiburan tambah kuburan Ki eta tempat hiburan masa kuburan cak jana etalah tempat hiburan nu paling indah nikmat lamun geus ka kuburan sangkilang di luhurna ge geus dimat komo ka handap ngaco si aki banyak kuburan tempat hiburan sakali deui Ki kula ieu adalah Panglima keur ngatur strategi untuk keamanan geus dibagi sekian personil. Nah, kula ieu teu nyaho ieu jejak arahna ieu ka mana ieu tempat hiburan cabat Ki di daerah dieu eta tempat hiburan ulah macam-macam Ki ka ditampiling kugu eta buaplok alhamdulillah cak si aki kayak makarak ditampiling alhamdulillah cak Panglima kuat amat nih jelema ya kencak warisnya Ki
tempat hiburan di mana eta di tiga tampilin deh kayak joget. Alhamdulillah di talian si Aki tapi di jero hatena mah ieu sih jelema bener apa lain jeung ulama tak lain lamun kiai ieu asuh aing bahaya ceknya lain aya pikiran mah kos kitu aya polisi abri ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya sebab dianggapna kiai mah deket ka Allah kecuali kiai Golkar kalian gunyana diseret dibawa ke istana laporan Tuan Raja ya eta sa aki-aki jaga kena hudang begitu hudang raja langsung nangkep wah cak panglima aing ya bahaya cium tangan raja kiai wah bener baik silakan cek Tuan Raja buka tuh bener asana nasi baing mah ieu mah diturunkan ka jero dibuka dihormat ku Tuan Raja didiukeunana di tempat tamu anu istimewa tempat tamu naon gitu penggede nyana di luar kieu nasib asana aing mah kumaha meureun. Aduh, tapi panaing mah nu jelas ngadek laporan bae ke Tuan Raja. Dan dek mangga Tuan Raja. Nyaon teh ieu? Henteu. Ieu Kiai Ibrahim bin Adham. Kiai di negara urang teh ieu. Dek nanya naon anjeun ka dieu? Urusan Islam, urusan iman, urusan ihsan ieu kiaina. Kunaon kumana dina coba kadi laporan kunaon mantak dina nyana ngahinakeun abdi kunaon mangahinakeun anak abdi pan ditugaskeun ku raja titah ngatur strategi keamanan ku abdi entos disebar beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman ayo kula kebeneran kontrol teh nyaho di daerah eta teh di mana tempat hiburan ngaranna ge pan abdi mah di luhur bae keur ngontrol anak buah nanya kaki tempat hiburan di mana dituduhkan ku nyana kuburan bener Kiai nuduhkan kuburan bener pan atuh Kiai bisa nuduhkan tempat hiburan ka kuburan lain tempat hiburan masih Tuan Raja jeung Panglima ku bodo-bodo teh tuh Kiai mah kos kitu raja tinggal raja di bodo-bodo atuh bongan nyana nanyakeun anak kakula sedangkan kulama pan umur teh geus kolot hiburan jelema geus kolot mah iya adalah kuburan lamun aya jelema geus kolot masih luntak-lentok ka tempat hiburan lain kuburan eta mah lain jelema jurig kos kitu mah kayak stop acak-acakan ya urusan dia cak Ibrahim bin Adham geus aya nanya hiburan ka budak ngora kanu teu nyaho kaler kidul jelema anu kasarung jelema katulimbang tanyakeun lamun jelema nanya ka jelema nu teu katulimbang pasti nanyakeun tempat hiburan kuburan tah panglima ieu hiburanna geus kudu di kuburan raja hiburanna geus kudu di kuburan nyaos ya aduh dan amankeun dan tapi asup ka jero hate Tuan Raja jadi jelema kolot bagus teu layak hiburan raramean hiburan nu kolot mah geus kudu ka kuburan hiburan teh geus macam-macam tah jadi nasihat seorang ulama anu ikhlas nasihat seorang waliullah anu ikhlas teu pamrih dekasah sebab naon eueuh unsur hayang di alam eueuh unsur hayang dibere sekalipun raja keur kasarung jeung katulimbeng mah luruskeun itina panglima perang kasarung tuduhkeun ieu teh ngan ieu mah caritana nuduhkeun jalan ka Allah masa sih kudu make hiburan-hiburan tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan ieu ngaranna jelema katulimbeng lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbeng
cenah eta mah Ki Haji katulimbang, cenah eta mah pamarentah patulimbang bij katulimbang tilu kali bin tah mah geus katulimbang di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun kaharep mudah-mudahan dibere jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan. Nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat katulimbang, lurah mun ngayakeun hiburan lurah katulimbang bin sabaraha bin eta katulimbang lain cakula cak Ibrahim bin Adham dina dongeng supi na kos kitu ulah katulimbang cenah hirup mah atuh geus kolot mata hiburan teh ka kuburan cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha he deuk geus kolot mah deuk ka mana deui mun lain ka kuburan sedengkeun di kuburan kapanggih jeung Allah kapanggih jeung nikmat kubur. Di dunia mah urang kuari salat, di kuburan mah teu kudu salat. Di dunia mah urang kudu maca Quran, di jero kuburan mah teu kudu. Di dunia mah kuari kudu puasa, di jero mah geus teu kudu. Berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan. Tah nu geus kolot tah kudu boga pikiran kos kitu, Raja. Amankeun. Bahaya ieu mah. Ngamuk bahaya nu kos kitu. Cek Raja Mu'tasim Kiai geus lah ulah loba omong ku imah dibere bingkisan bae nya bahwa ka imah geus ulah loba omong hiburan mah hiburan atuh kami anu karolot di dieu geus teu kudu hiburan mama mah di itu di imah bae geus naon dia bingkisan naon hah gede apa leutik itu kan pod gede leutik ya leutik teu hayang aing teka beli mobil sama kos Fortuner tah kan bloon eta ge kos gitu tah tapi Ibrahim bin Adham haram kura nganasehatan raja nganasehatan panglima kudu nyokot hadiah haram beusi nasehat kula diojol jeung nasehat jeung hadiah haram kula mah kuari ulah coba-coba nasehat kula diojol jeung hadiah kula titik kula mah dek balik bae lantaran kula ka dieu diseret kula seret deui ka ditu ulah jagur raja ulah aya tuh banyak seret deui sakumaha aslina bae kula mah geus pokona henteu ieu mah nek dibawakeun kuda nu pang bagusna dianterkeun ka panglima sadiakeun kuda teh hayang lantaran ngahormat teh kuari teh lain ti awal sebab kuari bagus jauh bahwa ieu teh kudu dihormat ai kitu mah berarti rakyat lu teh dikayohkeun ku raja mah tilok dihormat raja bloon wah malik deui bae ka aing mun deuk kahormat deuk nu wau ngaran-ngaran raja hormat tuh kos kitu mah ieu bagus kanyawan karak dihormat deuk kanyawan teu dihormat atur rakyat nu sejen meureun bahaya geus cak raja gesak raja tuh gara-gara sia si panglima amalaya ya nasihat cek dia gas kula mah hadiah moal diojol nasihat kula jeung hadiah dek dipersilahkeun make kendaraan bagus teu hayang ka ulama mun teu daek nyeret kula mah dek lempang bae balik ka ditu henteu kula mah dek balik wah kajen teh disadiakeun kendaraan bagus tetep lantaran awalna teu bagus ieu lamun awalna dihormat kemudian dipapageun balik lagi dipapageun oh masalah kula mah geus moal robah tapi awalna ieu kos kieu geus sayang kula mah ulah balik kula mah wassalam tinggal raja bae jeung panir sia cia tuh kula mah teh ya di jalan kapanggih deui jeung wakil panglima stop berani-berani jelema cumplang-campling kieu ka istana mah teu meunang didatangan ku jelema cumplang-campling kieu kudu nu ke bintang minimal bintang 7 puyang-puyang sia nya nama cicing saya abdi hamba Allah aya ngaranan sa hamba Allah bae sakali deui awas
awas sekali deh, awas hiji dua katilu tengah jawab nu bener nista maja utama sikap tanya ya wakil panglima saya abdi hamba Allah talian deui kalian diseret deui ka istana lapor ya cek Tuan Raja abdi mau sakitan saya teu beres si jelema coba udangkeun begitu datang yo kiai deui bae cak panglima sia ka wakil kunaon diseret eta emang kunaon kagak balik ti dieu nang nyeret aing aduh cek Tuan Raja ke aya perihal naon deui nangtung dio ke lapar coba lapar ka kunaon ieu mantak diseret abdi menghormati Tuan Raja jeung istana sebab ieu keluar ti istana teu layak jelema kos kieu pasti ieu jelema edan wah ayo tetep kula untuk mengangkat martabat raja jeung istana demi bangsa jeung negara wah temenang sambarangan nu asup ka istana jelema cumplang campling tapi tetep kukula ditanya saha nyana ngomongna hamba Allah tanya kedua kali deui saha hamba Allah cakula hamba Allah ge boga ngaran lamun teu ngabejakeun ngaran kukula diseret dibawa ka istana laporkeun ka Tuan Raja tetep cak nyana hamba Allah ieu kan merupakan penghinaan masa hamba Allah bae Kiai cek Tuan Raja kunaon atuh teu ngabejakeun ngaran kok hamba Allah bae eueuh deui nu pangmulyana cek Ibrahim bin Adam ieu adalah pengakuan hanya hamba Allah justru kula mun ditanyana lain ku macem panglima mun ditanyana lain ku raja mun ditanyana lain ku wakil panglima kula ngaku kula ngaran Ibrahim bin Adam komo ditanya ku murid kula komo ditanya ku rakyat mah ditanya ku sasak kula ngaku Ibrahim bin Adam nu matak teu ngaku kula nyana ngomong tidak tahu kamu saya ini wakil panglima sombong amat untuk menghilangkan kesombongan pasti cekula kula diseret deui ka istana tah titik cek Ibrahim bin Adam raja ulah ngarasa jadi raja panglima ulah ngarasa jadi panglima kakarak jadi wakil RT ya wakilnya anda sombong jasa kamu tidak tahu saya wakil panglima mana etika Islam apa kudu kitu rakyat tadi urusan ngaku panglima rakyat tadi urusan ngaku wakil panglima rakyat tadi urusan ngaku raja dekat kerajaan saha jurig tuh jaga raja pan kieu deui bae blabe ieu bae lepaskan deui cek wakil hampura Tuan Raja emang tadi geus di tes di dieu tadi sanu nyeret panglima tuh sia kan silih salahkeun panglima jeung wakil geus balik deh balik Ibrahim bin Adam tinggal raja panglima jeung wakil urang kumaha ya geus kieu urang dinasehatan mun lain dinasehatan teh mah dicarekan ngaranna atuh terserah raja cak panglima teh berarti urang di mata rakyat teu bagus berarti orang di mata rakyat sombong berarti orang di mata rakyat iya aduh takabur ujub nah iya kudu kumaha coba orang perhatikan negara orang rakyat orang supaya kondusif deui yang capek ngadenge kondusif di koran kondusif di TV kondusif komo orang Golkar moho negara kita alhamdulillah kondusif bau hitut aing mah ngadenge lagi kondusif ayolah gara-gara tahun baru seperti eta instruksi Raja Mutasim wahai panglima wahai para penggawa tidak terkecuali hentikan semua itu naon hiburan ganti dengan zikir ganti dengan doa tidak terkecuali baik muslim maupun non muslim sebab negara orang negara Islam hentikan hiburan ganti doa bersama kakarak rakyat luar biasa menyambut instruksi raja
Urang mah ulah jauh presiden heulanan atuh bupati jangan milih ente pan nyaputnya mahal kan eta nebusna maka sabaraha duit coba atuh nasehatan bupati anyar cek urang coba kita doa bersama hiburan hentikan tek celi anjing datang gadaekeun celi kula mah ulah atuh. Satu ketika Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam keur calik nuju calik dina kursi kebesaran nguping suara nu ka kupingna aduh berat amat turun Kanjeng Nabi Sulaiman suara naon sih ieu ka tukang ternyata horeganan kapangi sirem keur mamawa korma sirem makan segede sirem ai korma masa letik-letik da korma gitu korma maka bawa ku sirem digotong kunyana ku opatan berat cekina berat Kanjeng Nabi Sulaiman langsung assalamualaikum salam caya cek sirem ileuk atuh maneh barangnya oh Tuan Raja naon maneh berat-beratan ieu mawa korma teu kabawa atuh maksakeun teuing bawa manuka bawa bae atuh sirem cek Kanjeng Nabi Sulaiman ulah mamawa teu kabawa cilaka maneh hampura kula ge nyaho cek sirem teh apal pisan cuman lantaran ieu mah korma pamere ti Gusti Allah menghargai Gusti Allah. Oh masya Allah cek Kanjeng Nabi Sulaiman pohara tuh mun cacak lain ti Gusti Allah mau dibawa kuku lagi lantaran ti Gusti Allah dibawa hebat maneh sakitulah pengalaman abdi cak sireun jadi Kanjeng Nabi Sulaiman mah paham bahasa-bahasa makhluk Allah bahasa iblis bahasa setan bahasa jurig bahasa hewan-hewan termasuk bahasa-bahasa arwah-arwah nu geus mararaot paham Kanjeng Nabi Sulaiman masya Allah karim lamun urang nyaritakeun tentang para arwah bacaan geura sejarah Kanjeng Nabi Sulaiman bacaan sejarah Kanjeng Nabi Ayub alaihi salam belah dieuna bacaan sejarah Kanjeng Nabi Isa alaihi salam geus puguh Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kanjeng Nabi Sulaiman dibawa ke mana ke tempat ayo bawa ke opatan datanglah ke tempatnya cek Kanjeng Nabi Sulaiman ieu korma segede kieu di dahar bakalna beakna sabaraha poe bulan atau tahun can pernah nggak dahar korma segede kieu janu geus mah paling ge sangu paling ge bubuahan ge lah urut si kolot dahar nyeklek eta kukula mah dibawa teh paling sapoe 2 poe 3 poe seep hari ieu mah segede kieu wallahu a'lam beureun sabulan atau 2 bulan kumaha seepna we mah tungguan di dieu bawakeun ku Kanjeng Nabi Sulaiman korma hiji gede beulah plek diasupkeun ka botol maneh opatan tah kuari mah ieu diasupkeun ka botol na ieu korma ieu daharan ku maneh sok geus saseepna engke mun beak dene jadi ka kaula beak sabulan beak 2 bulan beak setahun geus maneh teu kudu usaha dibere deui nuhun cek sireun nuhun asupkeun ka botol langsung nyana cara rici opatan di botol teu di dahar ngan diisep setik badi mana lapar henteu lapar mah teu di dahar asal lapar setik disesep di sabulan ditinggali ku Kanjeng Nabi Sulaiman kok terobah sih masih utuh keneh bae tigali deui ku Kanjeng Nabi Sulaiman teh sebulan kemudian 2 bulan 3 jauhan terobah-robah geus 3 bulan nah ditanya ku Kanjeng Nabi Sulaiman sireuh hari ieu korma ti aing kok terobah sih hampura Tuan Raja
kula teu wani ngadahar pan ayo korma nu kamari mah ku kula didahar ayo ieu moal didahar naon bedana ari korma nu itu mah menang ngadoa ti Gusti Allah kula usaha dibere ku Gusti Allah pamere Gusti Allah nikmat luar biasa ari ieu mah ti anjeun lantaran anjeun sanajan raja tur nabi rasul deui tetep makhluk kayakinan kula mah lain ka makhluk jaka Gusti Allah cekek kajeng Nabi Sulaiman murid kak bulu ngadenge sia sireum asana moal aya di Cikarang modal kos kieu atuh sia sireum ngelehkeun urang Cikarang goblok sia komo Haji Pendi mah dilihat ku sia ieu Masya Allah sireum hampura jak sireum kula teu pernah bergantung ka makhluk lantaran lamun kula bergantung ka makhluk ieu korma ku kula didahar di mana sae pula neangan di tuan raja hati ceknya teu hayang-hayang teh sebab sagede tuan raja nabi rasul sugih dibandingkeun jeung kakayaan Gusti Allah nanaona mun jadi ngarekan aing cekeng Nabi Sulaiman teu kira-kira sia hampura jak sireum teh rasul mah rasul bae rasul mah nitah ge ngembangkeun agama adapun titah ngarizkian makhluk moal kuat adapun kita beberean moal kuat sebab naon sebab aya hiji bahasa nu lemah moal kuat ngalawan nu kuat nu lemah moal bisa ngalawan anu kuat sagagah-gagahna makhluk bandingkeun jeung kekuatan Gusti Allah lemah nanaona cak sireum roh kula nu Allah awak kula nu Allah hirup kula nu Allah paeh kula nu Allah sagala-gala ge nu Allah na ieu mah kula mandek nganasehatan sanes ka tuan raja ka Haji Pendi we cak ieu anu kolot boloon cak ieu sireum sia nasihatna poho raja sata sireum lantaran kepan kula ge bakal paeh di mana paeh teh masyaallah karim sok inget we ka bahasa tuan pantuan pernah nganasehatan tuan raja ketika salah saurang hamba tuan anu hamba tuan teh kapan meuli hiji imah menta transaksi di hareupeun tuan pantuan pernah nyeun transaksi na teh kapan opat perkara mait meuli imah ti mait anu batasanana aya opat di negara pinuh ku dosa yakni dunia na ieulah batasanana hiji belah kulon batasanana adalah maut belah wetan batasanana kuburan belah kidul batasanana hisab belah kaler batasanana surga atawa neraka kadengin teu ku tuan raja sireum sia mondok di mana aja jadi kieu sia sireum hampura kula sok ngadengikeun pengajian di kiai-kiai anu asli maka kula langsung ngasupkeun ilmu ka jero dada kula sehingga teu pernah menggantungkeun hirup kula ka makhluk lantaran makhluk mana anu bisa ngalanggengkeun hirup kula rezeki kula jeung sajabana maka kula menggantungkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dicokot deui korma ku Kangjeng Nabi Sulaiman ngan kadegeun aya teu butuh mah ya teu cokot euy dikeun ka aki-aki habak ka ditu nya mah di imah ge geus mikiran berkat bae nya mah tolol teh mah budak nya bere habak ka Salim korma tah nya na keuna diseuseupah sageus dicokot eta korma langsung ditaliti ku Kangjeng Nabi Sulaiman coba dahareunana naon Masya Allah sabulan teu ngadaharna naon kuat datang deui Kangjeng Nabi Sulaiman ka dinya sireum maneh teh kuai keur diparak sabenerna mah henteu bergantung ka makhluk terutama ka aing korma dicokot ku aing sia di jero botol sabulan kok hirup keneh Allah Maha Suci dengan bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh kula jadi sebe
kula masa lapar bae macan eta subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Ji cek Kanjeng Nusul aing ge maca eta teu subuh. Sia jadi subuh. Iyalah padahal eta bahasa teh ku urang teh sok dibaca di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan geleger-geleger. Mau geleger Haji Mamin mah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Tambah lapar. Iya kari. Eta bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Rabbuna wa rabbul malaikat dibaca ku urang pangaruh. Bahkan meureun tambah lapar, tambah gering. Baca ku para solihin dampakna beda, baca ku para aulia Allah dampakna beda. Komo dibaca ku para nabi-nabi Allah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Lain bahasa letik-letik. Subuhun maha suci Allah, kudusun maha bersih Allah, rabbuna pangeran abdi sadaya, wa rabbul malaikah jeung pangeran para malaikat, war ruh jeung pangeran ruh, bahkan ruh di manaan ku malaikat Jibril sakapeung waktu. Tah eta bahasa eta di mana-mana jelema endeu tapak ka gunung ku guru diberena eta. Babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Syekh Zainuddin nu aya di Madura nu 3 tahun teu dahar teu nginum datang ka dibeulit ku akar babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Syekh Syarif Hidayatullah ketika tapa babacaana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Syekh Sunan Kalijaga ketika manehanana tapa dibere bacaana enteng subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Jadi pendit tapa subuhun kudusun paeh. Untuk katulungan matuk wari geges isdet untuk katulungan. Babacaan eta-eta kene tapi kok jadi barareda koreng tergantung makom-makomna roh korenganan beda. Kita ngerang ka dieu Haji Mamin rohna hampir lesu lamun teu pake nginum di rest area. Rohna teh geus kicep-kicep bae mun teu ngopi. Atuh Haji Pedi mah di rest area Masya Allah eta mah tahu nyaman teu neangan anu haneut nu ataget terus bae. Rohna lemah. Kita udang ti peuting tahajud Masya Allah roh leuleus luar biasa. Berat. Tapi orang lamun nyaritakeun para aulia Allah geus puguh, para mazahibul arba'ah geus puguh, para khulafaur rasyidin kabelah diana para kutubul aulia. Ya Allah ya Rabb, lamun urang ningali dina kitab Tambihul Mugtarin aya nu salat sapeuting 1000 rakaat, aya 500 rakaat, aya nu 100 rakaat, aya nu 50 rakaat, aya nu 10 rakaat. Haji Pendi mah tahajud 2 rakaat ngan 1 rakaat heuai. Niatna mah rakaat ini Allahu Akbar ngan 1 rakaat geus leng-lengan. Ya aing di gunung apa di darat sih sebenarnya. Ya Allah ya Rabbi, roh orang teu tertata. Roh orang teh teu tertata. Nah, nu mantak cek Said seorang sahabat naros Abu Ubaidah anu alhamdulillah kaula pernah jeung Haji Salim ka Yordan ziarah ka Abu Ubaidah. Masya Allah di Yordan jauh luar biasa. Datang ka ditu terasa panggih jeung sahabat. Begitu ngumpulkeun duit jang kuncena birigidik mung isin cekena mun kula narima duit isin ka sahabat Abu Ubaidah mah anti nya makana duit mah nya kudu narima kula. Ya Allah ya Rabbi, bandingkeun coba jeung di Banten, ayo coba atau di Karawang. Syukuro mbungen dibere duit hese mere duit teh di makom Abu Ubaidah hese mere duit. Kami geus ngumpulkeun duit, ya Allah sahanu daekna ye dikeun ka ye embung, dikeun ka ye embung. Sakitu geus lobana eta duit dibikeun di luar ge hampir arerembungan. Isin sahabat mah teu maot ceknya kami ditinggalikeun ku sahabat
kami mah hayang urusan sahabat teh yang dipika cinta we ku sahabat hayang babarengan jaga di akhirat kami mah daratang ka dieu teh ningali nonton muzarah teh ieu teh sarua pada ngadoakeun embung dibere hese dibere duit ya Allah ya Rabb kunaon aya di urang encan jarah geus kepruk-kepruk kepruk kuncen aya ku aya nya na pernah jadi kuncen eta ayo bercerita perbandingan di ditu jeung di dieu ya Allah ya Rabb merigak bulu urang nah cik Abu Ubaidah naon urang ditanyakeun kunaon urang ieu embung paeh ih atuh babari teh baca cik Abu Ubaidah babari jawabna kunaon lantaran maneh ngabangun dunia ketika nu dibangun dunia atuh maneh kana dunia ka akhirat embung tapi ketika urang ngabangun akhirat atuh teu betah di dunia pasti ka ditu bae urang ngabangun sakolahan atuh hayang cicing di sakolahan bae urang ngabangun masjid atuh hayang cicing di masjid bae urang ngabangun imah atuh hayang cicing di imah bae urang kawin jeung nu ngora atuh hayang di ditu bae atuh kitu bae sih cak Abu Ubaidah hese-hese teuing sih urang ngabangun kontrakan atuh hayang di dinya bae nah ketika urang ngabangun akhirat pasti roh urang hayang ka akhirat Masya Allah kaharti urang bangun akhirat supaya roh urang teh terus we ka akhirat sok gerage bangun akhirat cara ngabangun akhirat fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang sugih jeung embung-embungan ge aya sugih mah bakal sugih bae sanajan urang merontah yang sugih susah mah susah bae hayu kajen kumaha ge aya jelema di modalan baheula dagang 100 juta ku bapana menang 2 bulan utang 100 juta anu kumaha coba hayu bagian sugih mah teu bae aya deui jelema di modalan kukul aya bae nya aya urang seberang cerik di modalan ngan seukur 500.000 wari geus boga jongkona loba sekian 12 tahun atau 15 tahun ka tukang Masya Allah luar biasa aya geus aya bagian sugi matsugi bae fasilitas nu aya nu dibikeun ka urang segala-galana kudu ditarima sugih nang Allah susah nang Allah sehat nang Allah susah nang Allah gering nang Allah dan lain-lain sebagainya nang Allah kudu tumarima naon pamere Allah fasilitas etalah nu kudu digunakeun pake nyebrang ti dunia ke akhirat sakitu sok gerage mata ketika Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam diangkat jadi Khalilullah protes kabeh protes Kangjeng Nabi Ibrahim teh kapan tukang nyuguhan tamunya antara Suriah Mesir dijieun pos-pos pedagang-pedagang melewati pos jana kudu dahar bae antara Suriah Mekah nyeun pos-pos paranti nyuguhan moal bisa nyuguhan atau pangkat haji pendi mah jajangnya lagi hararese atuh pan sugih berarti Kanjeng Nabi Sulaiman umat bisa nyuguhan teh nah lamun hayang nyaho kasugihan Kanjeng Nabi Ibrahim gitu kasugihan Kanjeng Nabi Ibrahim heulanan anu tertera dina riwayat embena nu aya di gunung 15.000 embe eta nu aya di gunung 15.000 embe onta 15.000 onta sapi 15.000 sapi sugan urang mah Kanjeng Nabi Ibrahim teh susah sugih matak jada mas nyuguhan ndek pake nyuguhan naon aya susah ndek pake nyuguhan Assalamualaikum Haji Fendi waalaikumsalam nya kula can dasar sarua jeung aing ndek kumaha nyuguhanana tapi lamun ka Haji Salim waalaikumsalam yuk kula can dahar di dapur sih sadaekna sia jeung piring-piring bawa ku sia kan ngeunaheun datang ke Haji he kalau tolol budak datang ke Haji jari waalaikumsalam kula can dahar ya dahar ayo sadaekna sia berkat bila perlu balik bungkus ku sia kan ngeunaheun coba ka Haji Fendi waalaikumsalam can dahar atuh sarua nah ikir cerita Kanjeng Nabi Ibrahim teh sugih begitu diangkat jadi khalili cak Gusti Allah anta khalili ya Ibrahim protes setan protes boro-boro setan malaikat protes malaikat kabeh protes demo ya Allah ya Rabb masa si nu sugih jadi kakasih Tuhan teka harti ku mah nu sugih jadi kakasih Tuhan teka harti kajian kumaha ge biasa mah nu susah anu geus teu hayangeun kana dunya hehe cak Gusti Allah urusan hayang jeung teu hayang lain urusan boga jeung teu boga tapi ta'alluqna dunya ta'alluqna hate kana dunya ai maneh kumaha malaikat teu biasana we waliullah anu sok di guha bae waliullah anu sok di gunung bae waliullah anu sok di imah teu bogana naon ih maneh meningali nangan sabelah mata nu seja nu sugih loba nu ku aing diangkat jadi khalil jadi kekasih
ente kula mah protes teu senang lamun Ibrahim dijadikan kakasih Tuhan aya nu leuwih hebat tibatan eta sebab kula neuleuh cek malaikat di gunung 15.000 embe 15.000 onta 15.000 sapi Jibril cek Gusti Allah nun Gusti cek kakholilan Ibrahim cek kumana mangga Gusti datangkan Nabi malaikat Jibril alaihissalam ngarupa manusia pas kangjeng Nabi Ibrahim keur mujurna di gunung Maraban ilu Maraban zohirna doang hati nama Allah 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 aja ini mah pandagang teh ya zohiron wa batinan kangjeng Nabi Ibrahim atur ente pernah dihitung ka manu hitungannya batur ente pernah nikah hayang batur sama kangjeng Ibrahim aya eueuh kumaha Gusti Allah teu jawab kangjeng Nabi Assalamualaikum Waalaikumsalam nah anjeun di mana ya abdi hamba Gusti hati mana hamba Gusti we naon ka dieu subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh lain deui mah ieu lain deui aya naon ye kula mah sakieu hungkul ieu embe jumlahna cek masyarakat nu nyaho 15.000 kula hayang seperti luna bae cokot cek Kanjeng Nabi Ibrahim cokot berarti mana yang 5.000 bawa kabeh 5.000 ayat tukang ngangona hadam 5.000 embe gerak bikin tak ke jelema ieu malaikat Jibril pohara we wah kadi ditonton ku malaikat Masya Allah malaikat geus gitu ya Allah orang mementa boro-boro menta karung 1.000 ka Haji Pendi menta 5 bae kudu mayar bae can orang gratis cicing enak deui cek Kanjeng Nabi Ibrahim asana kula lamun 5.000 mah ieu encan cukup lantaran susuguh kula luar biasa tamuna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh hayang sabaraha deui hayang 5.000 deui bae hadap 5.000 deui bikeun ka nya cak kadang atuh Tuhan ul tugas ulah mau sia mah titah ku ayo ulah bikeun cak hadam ambo Masya Allah can balik keneh bae masih kurang aya naon deui cek Kanjeng Nabi Ibrahim asana kurang keneh ieu kula sabaraha deui mun 5.000 deui beakeun kabeh hadam beakeun kabeh na ieu 15.000 cak batur na ieu mah geus bikeun kanyana jeung maneh-manehna jang ngangon los ka ditu kabeh geus cek Kanjeng Nabi Ibrahim teh jeung bea ka teh ieu embena 15.000 gecak batur kemudian teh tukang ngangonna hayang hiji hayang dua hayang tilu loba keneh tukang ngangonna sok bikeun ka ditu kabeh tinggal malaikat Jibril we pan aing mah malaikat aing embe dek dikuwahakeun aing pada harti lok jual embung aduh dikuwahi dijurukeun ku Kanjeng Nabi nyana ditonton ku malaikat cek malaikat di langit Jibril gerak ngarupa Jibril maneh satungtung ngarupa malaikat jelema maneh atuh titah idit bawa embe jak naon oke cek malaikat Jibril aing geus mau embe ka mana aya geus dah ngarupa langsung set subuhun kudus eta bahasana bahasa subuhun mentak lain lalagaan eta wiridan teh matak lamun dipake ku urang bahasa malaikat Jibril eta subuhun kudusun dibaca ku urang Masya Allah karim loba anu geus kataekan naik mobil ya lamun kurang dibaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh dibaca terus bisa jadi cepet ieu mah kula mah kamari betah mudik ye jeung Pak Haji Salim ye kula lalaunan maca padahal mah teu dihusu-husu henteu tuh saya teh bohong coba sok aja turuti tolong ya nage hareranan barang datang ke Garut nasa sih ke Garut cuma 2 jam aneh
Nah itu teh dicoba padahal man teh dihusu-husu ngan inget bae ka abah almarhum jadiahan bae subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat subuhun kudus masyaallah set dipikir-pikir dreureun bae di rest area kebal jasa di rest area jah Haji Maminah yang ngabasoh heula nya nama rohna lemah jasa sarua aja Haji Pendi pohara tah mah mun teu dibasohan teu datang ka Garut tapi sakitu lilana saja maleui kok masih cepat baik. Nah iya bahasa malaikat Jibril subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat wa ruh nyana langsung ngarupa malaikat kaget kanjeng Nabi mana anta anjeun sebenarnya saha Jibril Masya Allah maksudna kula diutus ku Gusti Allah titah ngecek kakholilan anjeun lantaran ketika Allah ngangkat derajat ke anjeun sebagai khalilullah malaikat kabeh protes kusugihna anjeun termasuk makhluk-makhluk Allah di dunia kusugihna anjeun protes henteu setuju dengan derajat kekhalilan Allah ngutus kula untuk mengecek ternyata henteu diengkekeun mental 5.000 tah 5.000 tah 10.000 tah ternyata malaikat kabeh kuari geus ngohekeun bahwa anjeun teh berpangkat khalilullah. Cek Nabi Ibrahim teu perlu ku makhluk kula makhluk mah sanajan malaikat dek percaya dek henteu nu penting mah kula mah jeung Allah tuh kitulah jelema luhur ya Allah ya Rabb lamun urang nyaritakeun seputar jelema luhur kapan manusia teh aya 3 tahap aya hayawani aya rohbani aya robbani ketika manusia berpangkat hayawani cara urang ibadah teh hiji kudu make baju bagus bae 2 kudu loba jelema bae katilu lamun teh amah teu hayang kalem teu cumpon bae eta bedek berjamaah bae Haji Pendi maka masjid hei dak aya berjamaah ayo aing imamna bae iyalah eta ibadah anu pangkat hayawan ieu mah diragukeun asup surgana nu kos kieu mah. Nomor kedua berpangkat ruhbani ieu mah geus naek ka pangkat sholihin ruhbaniyah nya nama loba jelema sakitu sepi sakitu baju bagus sakitu baju goreng sakitu seubeuh sakitu lapar sakitu iyalah disebut da pangkat sholihin wah istimewa ieu mah ruhbani. Nomor katilu mah rabbani Robbani mah malaikat di neraka neangannya anak teu kapanggih malaikat zabaniyah neangan manehanana teu kapanggih terus bae malaikat neangan saha maneh ieu pulan anu Robbani teu kapanggih jeung di nerakakeun hese usul malaikat zabaniyah ka malaikat Ridwan aya henteu pulan pugu aing ge neangan ieu di sorga teu kapanggih ku aing teh diasupkeun ka sorga neangan ku aing di mahsyar teu kapanggih ahli neraka malaikat neangannya nak teu kapanggih ahli sorga hasil sorga malaikat Ridwan neangannya nak teu kapanggih di mana kasih jelema usulnya lah ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb ieu catetanana geus aya di dieu tah jelema nama tapi ieu di neraka eueuh di sorga eueuh di mana aya na cek Gusti Allah panjenengan mah pangkat teh Rabbani atuh kumaha aing bae urusan ada tuh mah aing bae eta matak aya di Jakarta toko Rabbani cangcut malulu beres ke Jakarta nah iyalah saha nu pangkat Rabbani kutub Rabbani wal arifus somadani para aulia Allah Syekh Abu Hasan As-Sadili Syekh Abdul Salam Al-Masyish Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diurang para aulia Allah nu diangkat jadi kutubul aulia pangkatna wal arifus somadani Rabbani heseun malaikat di neraka neangannya heseun malaikat di sorga neangannya kapanggih bebeja ka Gusti Allah cak Gusti Allah jalma teh hayangeun neraka teu embungeun neraka teh hayangeun sorga hayang ge jeung aing atuh keur jeung aing bae kumaha aing nya Masya Allah nah ieu urang cerita seputar ruh urang aya di mana apakah di hayawani apakah di rohbani apakah di robbani apa di rohbani deres kene masih hayawani hayang kalem ge masih kene susuitan nya nandek salat ge susui salat eta mah salat salat susuitan tolol
hayang kanyawan ku tatangga paklon. Nah diris kene lah masih kene sholat kene bae sanajan ka neraka ke wayahna mah dicabut ieu. Tetapi lamun enggeus kafir, musyrik, munafik, geus teu mangakui kanu nyieun diri urang ieu nu cilaka jasa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun seputar ruh atuh pan aya parantina jang urusan roh. Urusan awak mah gering dokter, urusan ruhani gering atuh kiai. Kiai mana cenah? Atuh ka ditu ka Kiai Golkar coba sih ada tuh. Atuh urang teh bego Waalaikumsalam. Naon sih? Ieu roh ku ra gering ieu. Geus sarua cek nya. Heuh nonton bola bae bareng atuh di dieu tuh. Kitulah para jamaah aya bagian-bagianana moal melenceng kajen kukumaha ge ahlina aya bagian ruhani anu nyahoeun nyana roh ieu mah kieu roh ieu mah kieu insyaallah aya jasa anu nyahoeun nu mantak teu sembarangan mursyid mere wiridan teh ieu mah cukup sholawat ge sholawat ieu mun cara obat cukup ku bodrek cukup ku prokol cukup ku naon deui kitu ngaranna dan lain-lain obat warung lah engke geus rada kronis nah karak naik engke ka dokter gitulah ahli ruhani. Jadi kesimpulanna mah awak urang mah jasad ketika roh geus kaluar digotong dikubur seminggu 2 minggu buka ku urang getih nana geus eueuh nanaon sebulan 2 bulan tulang taleng geus eueuh hargaan nu kuari di mama-mama di buya-buya isuk pageto mah dilatungan nu kuari di komandan-komandan isuk pageto hiledan nu kuari dipoles ku urang boh awewe mah moal ke timimiti putih koneng hidung wah para jasa isuk pageto beak pokona mah kajen kumaha jadi kebanggaan ayeuna ludes di jero kubur ruh urang anu baheula Allah nyarios wa nafakhtu fihi mir ruh mantak aslina awak urang aslina jasad urang mah lain awak wa amma haqiqatuka fahiya mutawariyatun khalfal izdiwaj panjang mun urang nyaritakeun ruh jeung di diri urang aya ruh bakal nikmat urang menyaritakeun ruh bakal nyaho urang ka makom manusia anu boga makom boga hal pangkat-pangkat manusia kateropong ku ahlina urang mangan sakadar nyaritakeun tur paling geh urang mangan sakadar cinta ka ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian tentang ruhani geus bae urang mah pasrah jeung percaya sebab naon urang nyaritakeun tentang zuhud nyaritakeun tentang riyadhah nyaritakeun tentang mujahadah ngan sakadar di bibir ngalaksanakeunana mah hesena luar biasa mun tadi dicaritakeun seputar sireum urusanana zuhud seputar Kangjeng Nabi Ibrahim urusanana zuhud urang menyaritakeun Kangjeng Nabi urang kazuhudanana muringkak bulu ketika seluruh batu nu aya di Mekah seluruh batu nu aya di Madinah wakila seluruh batu nu aya di jalan-jalan cai Gusti Allah dek dijadikeun mutiara sok keur anjeun Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad ngalengis teu hayang abdi mah mutiara hayang ge abdi mah caket sareng Gusti bae umat abdi ge ulah dibere nu kos kararitu cukup deket jeung Gusti dunia nu bakal ditinggalkeun eueuh hartina dibandingkeun jeung akhirat sakitu Gusti Allah teh geus urang kuari mah tumariman mah naon pamere Gusti Allah keur sugihna pake ka akhirat susahna pake ka akhirat sehatna pake ka akhirat geringna pake ka akhirat ilmu pake ka akhirat derajat pake ka akhirat pikiran pake ka akhirat wawasan pake ka akhirat bangunlah akhirat abeh urang ketika ditawaran akhirat henteu mugen